Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Innalladzina insatuhun longa farraqu kang pada misah-misah ya ladzina kabadinahum igang gabani ladzina ikhtilafihim kalawan lima perbedaan ladzina fihi dalam din fa akhadhu ba'dahu wa taraku ba'dahu maka ngalapi alladzina ing setengah din lani inggal ya alladzina ing setengah din wa kanulan ana ya alladzina kabasyi'an iku pirang-pirang golongan firaqon fizalik tegese pirang-pirang golongan ing dalam mengkono agama wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalam qiraat suji mafaraqu tawilafat faraqu ay taraku dinahum alladzina umiru bihi tegese ninggal ya alladzina kabein agama alladzina dan memakai dan perintah ya alladzina kabebi karawan din wa al yahud wan nasara lan utawi alladzina umiru iku yahudi lan nasara lasta minhum fi syai' iku arana sira Muhammad minhum saking alladzina iku tetap dalam suji fala tata'arradhum maka jaman ta'akan sira Muhammad lahum kadua alladzina innama amruhum ayin basina utawi perkara ni alladzina ma ilallahi iku tetap maring Allah ya tawallahu kawasan ya Allah innam Sumayulabi'um gari-gari mertarakan ya Allah minalladzina fil akhirati dalam akhirat bimakanu yafalun kalawan barang kanan ya alladzina kabe'i kumiga ya alladzina kabe'i jazihim maka ngabalas ya Allah minalladzina di kalawan makanu yafalun mahazaman suhur ayat saif wahazalan utawi kilai-kilas kami mempunyai kukang dan salin kalawan ayat saif ayat pedang yakni perang man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza mislaha wa hum la yuzlamun. Wallahu a'lamu bimaradi wa tasabbaman ikut gayaman belasanati kalan ngagawa amalkan bicikana la ilaha illallah tegas la ilaha illallah falahu maka ikut tetap kedua utai 10 pirang-pirang umpamane hasanah jaza wa syari sasanatin tegese wa wala 10 sake kebecikan wa man utai sapamaniku tegayaman bisayati kalawan nagawa kanan fala yuza aga ora den balas yang manilam mitami umpamane saya jaza tegese pamandan tawa la yuzlamun dan utai maniku ora den zalim yang man kabayun
naqasuhu la tegasa dan kurangan nyaman kabeh min jazaihim saking wawalas man syai'an ing sawiji-wiji. Ketika Kanjeng Nabi terus munazarah debat jeung tokoh-tokoh kufar Quraisy, tokoh-tokoh kufar Quraisy temeng eleh ku Kanjeng Nabi, datang ka ditangtangan ku Kanjeng Nabi sakumaha kamari. Lain dijawab tapi frustasi. Endahan kajen paeh bae aing nungguan siksa ti Allah. Ke aing mah kiamat bae daripada iman ka Anjeun Muhammad, aing mah mendingan kena siksa paneta pohara jasa ku embung-embungna iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibalikeun urang gorengan hidayah teh mahal. Hidayah mah mahal, tapi kadang-kadang murah. Lantaran urang lamun ngadenge adina panglima perang Inggris Tony Blair asup Islam teu kira-kira apa geus pugu Mike Tyson asup Islam, geus pugu bangsa Muhammad Ali baheula asup Islam. Lain lalagaan gempar dunia murah asana hirup di negara kafir, tetapi manehanana bisa asup Islam bari kemewahan anu luar biasa. Michael Jackson mah penyanyi kelas dunia panata lain lalaga, tapi hidayahnya rusuk asup Islam murah amat. Ketika orang ke daerah orang di Bitung aya jelema anak Ki Haji gara-gara sekolah ke Jawa balik asup Kristen coba eta. Masya Allah di Cisokay asup Buddha. Parah di Tangerang mana geus kokojotan bae asup Katolik di kumaha tuh. Anu ada ke urang mau di kitu tinggal urang geus bae ulah pati eta teuing tinggal ka urang we Gusti alhamdulillah abdi mah jeung eta terus urang ngadoa Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Mantap. Seringan maca ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Tah eta teh penguat iman. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Tah eta teh penguat iman dibacana memeh salat subuh mun bisa 40 kali, mun teu bisa 30 kali, kira-kira darurat masa menang bae. Tuh ya supaya teger iman urang. Gagelok urang araringgis jasa aju moal katahan pan di urang sepugu ayeuna Sumarekot Tangerang. Ieu ka dieu bakal pembangunan moal henteu pasti aya gereja dan lain sebagainya. Dek dikumahakeun tanah-tanahnya nu ngabangun-bangunnyana. Aju negara urang lain negara Islam. Kawarna urang mun tayang jeung minta pertolongan deuk kumaha ketika urang make kekuatan ya otomatis adu kan mungkin bae atuh terjadilah tumpahan darah. Itu menutup kemungkinan kan. Nah, iya tinggal urang sadar mah geus hakikat nama jagrak Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah ieu geus kanolong. Geus kanolong kok geus wisana teh lah. Salega dua lega qaid. Salega dua lega. Ieu nu ngarora. Aju anak urang, incu urang
keur carita ka hareup wawasan urang ye kumaha ka hareup sedengkeun dicekel agama kudu teu ikhlas mah lain ngagedean pareum bae teu ikhlas mah geus pareum bae kajeun kumaha dicekel kudu ikhlas karak gede jeung henteu kudu nyeun kekerasan ikhlas ulah make hawa ulah make nafsu ulah kahayang dunia ikhlas hiji be agama gede. Ya Kangjeng Nabi terus debat elehnya lain iman tapi frustasi kabelah dieuna horenganan Kristen di jero agama Kristen ge tengah hiji eta teh aya wilah-wilah aya golongan-golongan Yahudi sarua bae Masya Allah disangka kurang mah Yahudi teh atuh sagemeng na Yahudi teh sarua di jerona ieu berpilah-pilah golongan-golongan maka Kangjeng Nabi Nasara iftarqat Nasara pecah belah agamana sabaraha eta wahidah wasab'ina 70 hiji Nasara teh Kristen jadi 70 hiji teh paberencai mantak aya di ditu mah ti luhurna mah aya Katolik aya Protestan aya Kristen eta geus hiji eta geus sarua padahal mah baheula waktu konsina waktu mutamarna waktu musyawarahna sarua eta teh pada satu suara pengangkatan Tuhan terhadap Isa. Jadi Kangjeng Nabi Isa mah diangkat jadi pangeran ku manusia. Pikir coba ku otak. Aya pangeran diangkat ku manusia. Aya eta memeh Kangjeng Nabi Isa pangeran saha? Ya tah ngangkat manusia tah mah. Pengangkatan Isa diangkat sebagai Tuhan lantaran sakti mandraguna. Jelema pecak tiup cager, jelema lampang usap cager, jelema paeh udangkeun deui, hirup deui, jelema deuk sakarat kitu teu jadi sakaratna. Kok ieu mah pangeran jelema kos kieu mah. Dinobatkeunlah bahwa Isa pangeran. Akur kabelah dieuna, iya. Aya Katolik Ortodok pecah dua. Kristen, Protestan, kabelah dieuna ambalaya loba. Moal salah Kangjeng Nabi jadilah 70 hiji Yahudi iftarqat suntain isnen wasab'in 272 Yahudi sarua gawarna pemerintah di jero 72 nah wasatat tariku umat kaula bakal pemerintah al-salasi wal-salasah wasab'in 73 kurang 73 ya kulluhum pinnar illa wahidah kabeh neraka kecuali hiji ya Allah wa satafariqu ummati ala 73 millatan bakal peberencai umat kaula menjadi 70 agama kulluha pinnar illa billatan wahidah kabeh kana neraka kecuali hiji cak sahabat qalu aman ya Rasulullah saha eta nu hiji cek Kangjeng Rasul man kana ala ma ana alaih wa ashabi jelema anu nuturkeun kaula nu akur jeung kaula jeung para sahabat-sahabat kaula eta laku salam ialah ahli sunnah wal jamaah mantak alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin di urang bae lamun hitungan NU yang kerja di golongan aya di Muhammadiyah aya di Persib Persatuan Sepak Bola Bandung kan golongan deui aya dina kuari HTI aya deui Islam Jaulah aya deui Ikhwanul Muslimin aya deui Islam Pancasila
Bisa kajajadan dong Pancasila mah ya bisa baca-baca aya deui Islam Pageningan, aya Islam Toriko, aya Islam disebutna teh Islam Nur Cahyo, aya deui Islam disebutna teh Islam kitu Cirebonan teh naon ngaranna Bah Umar, aya deui Islam diurang ieu lamun ditu kan loba diurang Islam anu teu kudu ka Mekah Baitullah non teu kudu muga haji kan cukup ka Cirebon bae aya poharat aya Islam tasawuf atas nama ieu mengatasnamakan Islam tasawuf, Islam Toriko dan lain-lain sebagainya. Dijieun golongan gak disebut asobiyah. Asobiyah teh iketan-iketan. Jadinya nanti percaya keiketan-iketan di salah satu perkumpulan ngaranna asobiyah. Mun di bahasa intelekeun ngaranna fanatisme. Tina isobah teh beber teh dinisbatkeun isobiyah. Jadi kang bangsa beber ngiket. Terikat ku NU, terikat ku Muhammadiyah, terikat ku Persis, terikat ku berbagai-bagai iketan teh. Ajunya teh keluar tidak aturan-aturan eta dipertahankan terus ngaranna asobiyah yakni fanatisme. Mulai pemerintah. Ari baheula mah aya mazhab sakumaha keur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu pupus Kangjeng Nabi dicekelah tambuk kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di zaman Abu Bakar Siddiq perang Yamamah. Gugurlah para sahabat ketika perang Yamamah 70 ahli Al-Quranul Karim. Mutalal Al-Quran 70 gugur kabeh. Tidinya Sayyidina Umar kan laporan ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Amirul Mukminin, sementara perjuangan urang kan terus tidak pernah surut, iraha baik, urang terus perang. Nah, lamun urang terus perang, kebenaran setiap perang gugur, setiap perang aya nu gugur walaupun menang perangna mutalal Al-Qur'an engke kan bea. Maka coba urang bukukeun di Al-Qur'anul Karim teh coba. Abu Bakar kan marah. Ieu perintah kalakuan nu teu pernah dilaksanakeun jeung teu diperintah ku Kanjeng Nabi. Wah, bidah. Marah Sayyidina Umar. Demi hak. Cek Sayyidina Umar walaupun Kanjeng Nabi teu pernah merintah, tetapi ieu urang ijtihad. Lantaran kadituna beak da gula pikir. Tilu poe kukula ditungguan cek Sayyidina Umar. Ditungguan. Pikir Sayyidina Abu Bakar sapoe dua poe dibere ilham ku Gusti Allah. Bener oge Umar ya. Waduh lamun diantep engke perang terus sep meureunnanan. Akhirna bebeja ka Umar, sasalaman pelukan. Pemikiran anjeun bagus. Laksanakeun. Panggil Zaid bin Sabit sebagai penulis. Tulis, jadilah Al-Qur'an. Perang deui. Saged perang anu kadua kali. Nah, gugur deui. Aya nu ngomong kieu, sahabat teh sanggeusna maca Al-Qur'an teh dibaca kunyana, barang dibaca kadengena ku Sayyidina Umar lain deui. Ja lain kitu ti Kangjeng Nabi mah. Kades ya, coba baca eta ayat, dibaca, begitu dibaca lain kitu ti Kangjeng Nabi mah iki yo cak jangan lain kitu. Coba eta memeh eta kumaha? Memeh eta keke lain cak Sayyidina Umar. Coba mantas eta keke lain eta. Wah, kacau ya. Tanya deh, coba kades ya, kade. Coba baca Al-Qur'an ayat tu tadi dibaca ku eta tah, dibaca. Tuh, lain deui bae cek nya. Coba memeh ayat eta lain cakur deui jeung ieu. Nu ieu cakur deui. Ieu mah kudu musyawarah gede-gedean. Musyawarah gede-gedean lah Sayyidina Umar cuman can pati ditanggapi. Jadilah Sayyidina Umar khalifah.
Setelah Sayyidina Umar jadi khalifah, maka Sayyidina Umar mengusulkan ieu Al-Qur'an teh supaya ditulis rapi. Akhirnya diberikan mandat ke Sayyidina Utsman. Di zaman Sayyidina Utsman lah, sebab lobaan mendengungkan Al-Qur'anul Karim ieu teu akur jeung sakumaha pamanggihna, maka akhirnya ditulis ke Sayyidina Utsman, dijieunlah 5 dikairakeun, dikairankeun, dikayamankeun, kemudian dikemsirkeun, nu hiji di Madinah. Etalah disebut Mushaf Utsmani. Nu kuari kurang dibaca ialah hasil karya Sayyidina Utsman. Tah dibaca kabelah dieuna langsung dibaraca, ditalar. Talarlah ku para mazhab. Nyeula mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Lantaran ieu lamun henteu dibukukeun cilaka ka dituna. Sebab engke nu talar Quran saeutik jeung nu memahami Al-Quran saeutik dijabarkeunlah ku Imam Syafi'i sesuai jeung aturan Imam Syafi'i. Berikut kaidah-kaidahna Imam Maliki kitu keneh, Imam Hanafi kitu keneh, Imam Hambali kitu keneh. Ieulah anu mudawan 4 kabehna mah aya 12. Kemudian nyatikan jadi 11, cantik jadi 9, termasuk Imam Ghazali nu ka-7 ge goer mudawan. Nah, ieu nu mudawan mah tetep 4 nu diakui dunia. Dek lumpat ka mana bae ge, teu ngaku atawa ngaku pasti bakal kanu 4. Urang ngaku bagi mazhab Syafi'i, pas. Nu teu ngaku ge nu teu ngaku, lumpatna mun teu ka Syafi'i ka Hanafi, mun teu ka Hanafi ka Maliki, mun teu ka Maliki ka Hambali. Pasti nyana kaider bae kanu 4, tinggal ngaku jeung teu ngaku bae. Nah, kuaring geus selesai mazhab, ulah bentro. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan ulama adalah rahmat. Ulah kieu. Kehebat mazhab Maliki mah, nu hebatna Syafi'i, geus. Ulah make aturan-aturan Maliki, urang mah Syafi'i bae dorakas ya. Dorakas teh meunang ka kitu tah. Nu hebat mah mazhab Hanafi, hararampang. Ulah make mazhab Syafi'i mah bareurat. Teu hebat mazhab Syafi'i mah, tah memojokeun Syafi'i make Hanafi. Ulah kabeh akur deuk make nu mana. Nu mantep kerja mana almarhum Abah aya jelema murid Abah urang Cianjur datang ka Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya sia ye. Naon tuh sia ye ka dieu silaturahmi cenah juga di Mekah. Bagus. Ngan kula menek nanya bae ka Abah, aya naon? Lantaran kula di Cianjur kita ulah ka masjid ku salah sayur guru kula lantaran mazhabna mazhab Maliki Wahabi, jadi kula mah cenah ulah ka masjid atau ka masjid ge ulah berjamaah. Geus bae cenah salatna sia bae misah. Seri beta Abah. Ayo sia kumaha tuh? Justru ieu nanya ka Abah, cak Abah mah salat bae bareng berjamaah. Ayo urang mazhabna atuh ilu ka mazhab itu. Itu mazhab Maliki, ilu ka mazhab Maliki hese-hese amat. Ayo kumaha niatna? Teu dia di jero hate bae. Ilu nuturkeun mazhab Maliki beres. Hese-hese amat. Cenah cek guru kula nu di ditu ulah eta teu beunang ku si carekan tah. Eta memojokkeun mazhab berarti ngah bagus-bagus Syafi'i, ngah teu bagus-bagus luar Syafi'i cilaka Quran keneh. Ulah sampang urang nyunakeun jasa kuari, babari jasa. Urang getolak, kemudian atuh ayeuna mah hese jasa. Lantaran lamun dipaksakeun ieu moal utuh urang. Taklid ka mazhab Hanafi atau Maliki. Gelah urang. Bila perlu gegedengan jeung urang India. Ayo. Cak urang ge nehi. Masalah geus biasa. Teu batal urang. Dibere hampang urang ngeunaheun. Mana anu kendor biru, mana anu kendor biru. Masalah tadi jajan urang di imah bage kieu ye. Aing poe ieu neuk mazhab Syafi'iyah. Isuk Maliki aing lah pokona. Gas urang. Mana katil poe aing mah mazhab lah Hambali. Hambali mana sia? Hambali dulur aing. Masalah. Mantan Said Maliki maka tenar Said Maliki. Eta teh ganti-ganti tahu dia Maliki, tahu dia Hambali, tahu dia Hanafi, jago jasa atau mah pohara. Teh. Jadi urang make kabeh masalah.
ulah kieu ulah dipake tau mata batur ulah itu teh beurang ulah bentrok karena asobiah nu ulah ge asobiah tadi satungtung orang bisa pertahankan abdi utuh ketika orang geus bisa dipertahankan atuh kudu tambah darurat atuh ngilu urang hese-hese masya ulah ge talpek geus aya ilmuna boleh mah talpek bae begitu orang wudu nu bodong mapan la madzhab lah orang wudu sampai sampai barang detoab teh ge batal ieu mah ye namun teu taklid kahanapi beres hanapi pan pembatalanna beda pembatalanna ari hanapi mamun kaluar getih teu batal sampai makan teu tuh geus bae toah menang 3 putaran ditajong keluar getih taklid deui ka masa sampai sama teu batal tadi iraha batalan tuh sia tahu lagi kos kitu talpek tah dina hiji ibadah di hiji hukum kuduaan teu meunang paberenjay tah ieu mah da diaritakeun teh kieu mazhab ulah disangka perbedaan teu sama hanya rahmat mah geus masalah urang dekat dia dari itu masalah ka mazhab nu opat ulah dianggap eta teh perselisihan teu aya geus lamun ku urang diperselisihkeun urang anu silakan ulah terus keberadian asam ti Syafi'i aya asamna wah Maliki kitu keneh Hambali masalah satu rumpun tabah Al-Qur'anul Karim mulai kuari urang nyulusup ka Indonesia panteu rapi-rapi NU jeung Muhammadiyah teh mun ditanya NU kitabna Al-Qur'anul Karim Muhammadiyah Al-Qur'anul Karim persis Al-Qur'anul Karim hadisna NU naon hadisna Bukhari Muhammadiyah Bukhari persis Bukhari tetapi kunaon atuh hayeuna ku hari teh teu sarumpung teu halimpu NU asobiyah Muhammadiyah asobiyah persis teu bisa ngahiji teh di luhur datang ka handap Quran sarua kitabna Al-Qur'anul Karim hadisna Bukhari tapi hese dihijikeunana ketika di perumahan iya 20 hiji iya 10 atau 11 eta tidak sinkron atau kieu bae dia sarua ulah ribut geus dininya 20 hiji kami nek 10 11 nu 11 kami kena keluar urang anu 23 rapi ieu mah dikunci masih dikunci nah pemikiran asobiyah teh sekarang itu ulah terjadi seperti itu sebenarnya mah lamun make hati bersih sarua ibadah dekat Gusti Allah adapun perbedaan rakaat teh masalah aduh dikunci atuh teh kan kuari NU ieu jeung Muhammadiyah teu akur nanggal teu dana kunaon atuh make teu akur apakah Muhammadiyah bodoh pinter nyana nyekel Al-Qur'an nyekel hadis NU pinter nyekel Al-Qur'an nyekel hadis kok bisa teu akur sih kunaon sih matak naon atuh nyana musyawarah jeung syaitonir rajim di luhur duduk bersama tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, tokoh Persib, tokoh HTI, tokoh Hurud, Ikhwanul Muslimin, ja akur kabeh ge atuh Quran jeung hadis. Ulah keuna nyaho geura di handap musyawarah hayu, ja kabeh ge ieu ya NU meunang hitung-hitung keneh. Dek modal na hitung. Muhammadiyah kajem teuing nyana ngitung-ngitung ge ruyat sarua bae terus teuing datang ka teruyat bae ge emang kumaha kitu nyana mempertahankan ibadah ka Allah nyana mempertahankan sulam-sulamnya ruyat sarua bae Muhammadiyah anu nyaritakeun ruyat daripada sero ngitung sarua bae atuh lamun sarua ngitung sarua ruyat batak naon duduk bersama
Tidak bisa Kiai. Kenapa tidak bisa? Ini permasalahannya kan, waduh Kiai nggak usah diceritakan. Kenapa? Urusannya waduh Kiai. Kenapa? Ini permasalahan tuh. Kiainya kesini lagi sih. Jangan rame-rame dulu. Kenapa? Begini Kiai. Ini kan kita urusannya posisi Kiai. Hah? Posisi. Jadi kita pertahankan NU supaya posisi kita di sini NU semua. Wah, Cek Muhammadiyah kita juga ini posisi kita. Jangan sampai kalah kita sama NU. Posisi kita tetap kita. Bagaimana sih? Seperti sarua. Kita Sobia. Ima ngomong pada urang na bae heulanan nya. Pada urang na engke dicikupas ya pada urang na deui. Engke atur belah aja pada urang na deui. Horeng sa Indonesia nya hon. Eta kok kitu eta. Alal hakim lain lawaga. Jangan lamun henteu nyaritakeun posisi, henteu nyaritakeun keunggulan, lain asobiah mah. Bareng bahas matak naon umat Islam sa Indonesia secara nasional nyana pokona otak pasang. Urang teu bodoh nyana bego. Atau orang bodohnya bego. Pakai otak. Tuh, mata ketika teu bisa ngahiji, nyana nu malah linter teu bisa ngahiji. Aing moal kudu ngahiji lantaran boga ilmu. Muhammadiyah teu asup aing mah NU teu asup aing mah deuk ka Allah make kitab aing. Emang sia boga kitab? Soekeun khusus sia ku aja. Lo ngomong sia. Hah, atuh tungtung na akur bae deui. Pak asobiah. Dengan hati anu luas terbuka tiis deka Allah dimodalan ku Allah boga ilmu ti Allah dek duturkeun los ya henteu kajeun ja aing mah aing deka Allah make ilmu keyakinan sia nuturkeun aing teu bunga sia teu nuturkeun aing teu bendu urusan sia milu ka ditu ajul-ajulan jeung ancul-anculan jeung anu hayang posisi tuturkeun ku sia capek si hujanan capek asobiah kana tah ngaji bukakeun hate urang ulah nutur-nutur nu kitu kamari ngadalil poe eta ilu partai poe itu hayang posisi nyana-nyana kene kuluna cabok kalau wakos gitu konsisten sama ngaranna aduh saya surgan guru orang tidak loba ngomong sabodohnya namanya orang mau orang nyana menemen tekau kan ngegoreng-goreng jelema hayang aya kepentingan dia jadi Firaun pan nyana mah itu lain deuk ka Allah itu urang-urang we cenah urang diaromongkeun sadaek nah atuh sapira diomongkeun ja atuh ditoel teh diciduan teh sugan nyeri atuh nya teu sadaek nah sumorot-morot dosa atuh geus beres nah eta kan urusan dinahin nu jadi masalah ku ari lain eta mah nu deuk dibahas ieu taparruk teh nu puasa tiheula kan tarawih tiheula ku ari nu puasa panderi kan tarawih panderi cak nu puasa panderi teu meurang ieu masih dipake tarawih ku batok sia dua ego sia dikunci ku aing sia eta nu tolol deuk ibadah ka Allah tapi jangan ngalarang atuh sakal deh keyakinan ente bae eta sok atuh pakai mangga kula mah deui sugan salah tuh nantak naon dia masjid mah lain nu nyana nu Allah ye cenah ieu paberencai nyana nu nyeun paberencai tuh lamun urang nyaritakeun paberencai tuh paberencai kabeh nantak naon dihalimpukeun mangga besi deuk dipake masjid nyangakeun ngan kula mah boga keyakinanna isuk sebab kula mah pagawe milu ka pemerintah bener jeung itu benerna kumaha pemerintah bae lah sakalian bobolok ka kudos jeung pemerintah ditolol teh budak ngomong ka terusan bego sia nantak naon sadar disulahayana naon kan naon ibadah ka Allah cerita innal ladzina farraqu dinahum tah eta salah leutik aya aturan masalah kunut dipermasalahkeun teu nanya di Bandung pajagalan masalah kunut bae jadi huru ada gede mun di Bandung ngaranna pajagalan wah eta mah geus sejoan pajagalan Bandung teh ngaranna wah
urusan susoli wah urusan anu parah jasa ieu cak ieu bidah cak ieu henteu cak ieu bidah cak ieu henteu ribut tungtung nama kitu pan ari nyaritakeun usoli aya telu mah pan haram kan belum teh coba ya di Bandung teh tarolong lah sekarang itu Garut sarua urusan usoli terapi urusan kunut terapi nu teu salat mah teu diurusan tetangganya nanti salat juga ditoel atau henteu urusan ieu bae nusok usoli jeung nusok kunut dibego-bego di bidah-bidah da itu teh salat mah teu nya ge malah babaturan jana ka dinya hese ieu terapi geus terapi luar biasa. Masya Allah, ialah golongan. Nah, baheula Yahudi golonganna beda-beda, Nasrani golonganna beda-beda. Lantaran nyana aya nu make kana kitabna, aya nu teu make, aya nu make sawareh, aya nu teu make sawareh. Kitulah baheula Nasrani yakni Kristen, Yahudi eta geus sarua kitu keneh di agama urang. Nah, ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi heulanan Yahudi jeung Nasrani geus jelas nyana nyekelan Taurat tapi paberencai. Kitu keneh Kristen nyekelan Injil tapi paberencai. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Innal ladzina farraqu dinahum sanyanyana Yahudi sanyanyana Nasrani anu mecah belah kana agama Nabi khilafihim lantaran perbedaan dina agama na faqadu ba'dahu wa taraku ba'dahu ieu dicekel sawarehna ieu ditinggalkeun sawareh kitu keneh Taurat ieu dicekelan ieu mah ayat ieu mah ulah kitu bae bahkan wa kanu syi'a kaayaan manehanana Yahudi jeung Nasrani teh jadina berilah-wilah syi'an berkelompok-kelompok golongan-golongan aya petak-petakan aya wak-wakan golongan apa berencai dina sawareh ayat mamacana faraku dinahum alladzina umiru bihi saha Yahudi jeung Nasrani ketika Yahudi jeung Nasrani perbedaan di agamana masing-masing Kanjeng Nabi dinasehatan ku Gusti Allah Muhammad lasta minhum fi syai paberencana Yahudi di agama Yahudi paberencana Nasrani di agama Nasrani sehingga loba pisan kelompok-kelompok nah dicaritakeun ku Kanjeng Nabi Injil yakni Nasrani bakal aya 70 hiji Yahudi bakal jadi 72 Muhammad anjeun lasta minhum isai ulah aya naon keur anjeun mah terhadap manehanana ulah sieun maneh mah anjeun mah ulah milu tanggung jawab lantaran anjeun moal dipenta pertanggungjawaban ke di akhirat keur wae jangan wae ulah bingung ulah sieun innama amruhum ilallah saya lihat urusanana tamasrakeun ka Allah anu bakal ngurusanana summa yunabbihu wa kanu yafalun ku Allah bakal dijelaskeun dicaritakeun di akhirat jaga dibakanu yafalun naon ku manehanana dilaksanakeun dipigawe payjazihim bihi bakal dibalas langsung ku Gusti Allah anjing bae urusan umat nyana mantapkeun datang ka kuari emang di Kristen teh henteu pak bentrok sarua bae di Katolik sarua bae nu matak loba aja da ngaran musolana ge musolana loba ngaran dina Petruk dan lain-lain sebagainya teh Yahudi kitu keneh mantak urang ayeuna lamun maca soal dunia sangat ironi lemah jasa Islam lantaran naon Yahudi Nasrani Islam mayoritas Islam
kafir teh dihijikeun Nasrani, Yahudi jeung berbagai lobaan kafir. Tetapi lamun hiji-hiji bah Yahudi minor, Kristen jeung Islam lobaan Islam. Tapi lamun kieu mah kafir berbagai agama, Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Jeung Islam lobaan kafir. Hampir bagi dua kan lobaan seti. Tetapi lamun hiji-hiji agama masih lobaan Islam. Jadi termasuk mayoritas Islam sebenarnya mah. Dia dibandingkan dengan hiji-hiji agama mah. Nah, kuari agama paling letik Yahudi. Di kedua adalah Nasrani. Katilu Islam paling gede, tetapi ia menguasai dunia kuari Yahudi. Kristen ge eleh. Kristen ge kumaha tunjukkan Yahudi. Amerika teh kumaha cak Palestina, cak Israel. Inggris kumaha cak Israel. Jerman kumaha cak Israel. Prancis kumaha cak Israel. Lamun nyala kumaha cak Israel. Nah, kuari berarti persekutuan. Seketika persekutuan Islam lah kuari nu jadi korban. Indonesia korban, Malaysia korban, iya Asia Pasifik korban kabeh. Kumaha cek Amerika nyana boga multi. Urang geus teu bisa kukumaha kuari. Pemilu mah pemilu bae urang, tapi tetep aja diteken ku Amerika. Pilpres mah pilpres bae tapi tetep diteken ku Amerika. Maju mundurna teh aya di dengan Amerika negara urang teh kuari. Nu mantak di modalan kuari ku Amerika. Modal dan pilpres ya di Amerika kuari. Deh, emang udah kumaha gitu. Nu mantak kiai nu mimilu deleukeun sia. Artinya atuh meunang mah menang bae motor miong-miong bae mah. Ngangkat itu ulah. Tah, baru urang maca kaleuwih ka jero ka Inggris. Geus kok kitu bae teh mah geus lain rahasia deui teu bisa dirahasia-rahasia. Baheula zaman Soeharto dirahasiakeun. Kuari mah teu kemalah kuari lamun dicaritakeun deui mun ka bulu. Lamun kukula dicaritakeun mun ka bulu. Bahkan lain bulu luhur nu handap ge burikak. Aduh. Saya tik gambaran. Urang boga kandidat dua, hiji Jokowi, kan masih mentah. Nyana di perpolitikan panggung politik kakaraknya jadi gubernur, kuari jadi presiden. Belum pengalaman dong. Ini kan sebuah negara. Bohong. Encan konsolidasinya na. Encan mengetahui di berbagai provinsi ayah saha dan bagaimana cara mainnya. Artinya can pernah konsolidasi kakarak maca baiknya kan di buku-buku ya tuh maca masa pira maca. Okos jelema macaan kitu buku-buku kedokteran okieu praktek ya. Nyeri mata disuntik matana. Bocos bisa sia. Iya. Ketika orang nyali ke Prabowo, dia ada sangat pengalaman sebab di militer. Wataknya kan luar biasa, tidak pernah mau mundur. Sudah teruji Prabowo mah, pantang mundur jangan mah. Apapun yang terjadi, ngebantak naik lagi, tak, istimewa. Emang istimewa. Kan, itu hanya pembacaan kuari. Ndek mana orang terserah. Dek milih atuh aya nama kitu Jokowi berarti mentah kos gitulah. Keadaannya mentah sangat mentah, lain mentah sangat mentah. Jeung urang boga presiden potongan gitu kan teresep. Atuh harina keur carita potongan baheula. Oh, tapi lamun Prabowo waduh seremnya sahese kaseuri pan. Seakan-akan di dalamnya tersimpan sesuatu. Geus tah urusan kos gitu mah tapi carita ieu tetapi sing hade. Ieu kan sebuah negara. Sebuah negara maju mundur terletak pada RI 1. Lamun etap kitu Jokowi dikendalikan 150% ku Amerika geus kumaha ka dituna urang. Sementara Prabowo makan mus jelas-jelas jarama didukung ku Yordan. Yordan eta salah satu presiden anu tidak pernah mencium Amerika. Berarti kan di jeroda gesah orang. Wah, iya. Berarti kan mulai
moncong geus disiapkeun moncong berarti kan. Eta pembacaan politik karana. Jadi urang deuleu ka ditu uratna, nu ieu dukungan Amerika, nu ieu dukungan Jordan kadinya ulah deuleu jelemana heulana. Tuh eta politik kan. Ngaranna mulai tah, rada muringkak kelek heula tah. Karena kelek doang ya. Aduh. Ditekin saya ti kurang ya, supaya rada punduk-pundukan. Sedengkeun mun menang Prabowo Amerika lain lalagaan, siapkeun 500 triliun. Lamun eleh Prabowo ngaranna ge militer, persatuan kemiliteran lain lalagaan. Nya namakan sumpah. Boro-boro keur ngajabat geus teu ngajabat nage persatuan militer teh lain lalagan kos idi teh ya Ikatan Dokter Indonesia kajeun teuing nya salah dibela bae. Wajib teh salah dibela bae, sesal ka dieu nungsang salah. Kemudian jadi gitu kami yakin tetap dibela di teh lain lalagan sebab urusan lain nasional internasional Jerman punya. Tah, urang mau maca mulai ya. Rada endek muringkak ya. Iya, Prabowo awas, kuah gitu. Geus disiapkeun ku jana segala rupa, sedangkan jana Kopassus pan. Lamun urang hayang nyaho gerakan-gerakan di Indonesia, ketika aya sababaraha gerakan emang saha komandanna? Kaca bukan. Luasan sing hade ieu menghadapi pemilu tisis jahe. Maksudnya tisis jadah herang. Orang mun muka kacamata politik di lain lalagaan ya. Tanda-tanda kemenangan Jokowi geus aya. Ini loba anu jaradi konde kajajaden. Okos geus Megawati deuk naik deui. Konde jarara di terdekat jarara. Tetapi kemodelan aya nunggu jadi konde udah deh. Wah berarti ya kan dibahayang. Ai keur zaman Megawati mah geus jadi konde teu udar. Kuari mah anu udara deui. Wah iya berarti kan cilaka. Nah jadi dua kebahayaan, ieu menang ieu ngamuk, ieu menang ieu ngamuk. Lain jelemana tapi nu ngadukungna armada nu luar biasa. Wow, kiai mah atuh asal menang nyoba kan. Belon kan. Nu mantak Wiranto cicing bae kunaon? Kan ada permainan berarti. Kan nyana anu geus masang. Boh hati nu radi rayap. Lain lalagaan. Mangkani sugihna lain lalagaan. Adapun diisukeun urusan-urusan kos kitu eta mah ngaranna ge permainan. Urusan-urusan hutang dan lain sebagainya lah utama kos kitu ieu ngaranna ge deuk calon digorengkeun dibaguskeun digorengkeun geus sama geus ditanggapi jeung henteu sabodot tah geus urusan kos kitu mah ngaranna ge deuk tarung kan ieu mah apa dimenangkeun bae ku urang duaan. Prabowo menang, Jokowi menang. Jadi nu jadi presiden dua di Indonesia. Bagi dua. Hot. Lampung yang Prabowo. Ya. Coba ayo lain lalagaan. Wiranto kok teu ngomong sama sekali? Teu mungkin. Lamun eueuh musyawarah jeung syaitonir rajim. Pasti musyawarah. Sagede Wiranto teh cicing we aya permainan di jero. Ye, sama-sama militer saling menghargai. Oh, ikatan militer mulai lalagaan atuh. Tampannya nama masih kene aya ngap-ngapan kene senjata kudu ke bawah ku nyana, bawa tembakeun. Pan kitu nya nama. Pokona mancan ajur mah awak ngalawan wae. Boro-boro militer, tinju we tinju. Tinju dakao. Udah, geus teu neuleug ngalawan kene we dak dikduk. Gua udang deui. Nyana sebab lamun teu udang deui teu boga jiwa patriot dicarekan ke kok pesialna goblok sia. Tolol sia mah pejuang ke situ. Mata
petinju kajen geus babak dulur ge ampun. Eta sarika, eta petinju atuh komo militer. Ngaji datang ke mana aing sebenarnya ya. Geus moal diteruskeun moal ieu mah kakarak rada deuk ngaranjug-ranjug setik. Ngaranjug-ranjug setik boleh mun dikecerokeun terus dikodok urang. Nah, ieu kan perlu aya menhankam. Penyelamat. Mantep kuari keur diuruskeun. Urang lembur mah pandai menhankam sakiai atuh angel keneh teh mah carita kitu mah guru. Endut main kakarak nanya ngaran sia mah. Ampun ya Pak. Mantap ieu mah ngalah ngobrol aja orang ketos mah kieu we geus. Eta. Ya, iyalah mantap tetep bae urang ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu. Mudah-mudahan diberi salamet, diberi tentrem, sahabaya nu menang. Mudah-mudahan aya dina ridho Allah. Tah kitu. Tinggal di dunia luar. Dunia luar teh kumaha? Para kiai anu selalu munajat ka Allah emang henteu musyawarahnya capek. Capek ieu musyawarah kiai-kiai teh. Kadang itu di Pelabuhan Ratu musyawarah, kadang di Gunung Karang. Mantak sih ada besi ayah Haji Pendi di Gunung Karang. Nah, eta kerenangan guru berarti nama kasugihan, ngamonyet meren. Atau kadang di Cirebon. Nahanan, lamun teh ditahanan ku bangsa ahli-ahli Allah emang kumaha gitu. Bahkan anu geus maot dihudangkeun tah lamun urang nyarita kos kitu Muhammadiyah mah ngajebiat. Kos kitu bae. Ye, ka dieu si Amin, ka Min. Atuh emang kos kitu di Indonesia, di dunia mana bae ge ya kitu sarua. Mantap, coba kau orang ngobrol jeung ahli Allah, Habib Lutfi, Habib Ja'far, termasuk di Jawa ya kene hiji. Terus di mana Kalimantan, terus di kitu naon kara Palembang. Terus aya hiji-hiji bae mah ieu mah lain deuk naon nyalametkeun umat. Diredam supaya ulah aya huru hara. Cik, urang ngadoa kumaha di mana dan kumaha. Lantaran atuh diantepkeun mah waduh tuh. Jadi nyaho heula jalurna, setelah nyaho berarti urang mengarah doa ka mana. Ih, abe jelas. Sia kunaon eta ngawirid eta bae. Naon? Ini doa itu ahad asyara. Terus teu dicaritakeun tah kos gitu. Kan jadi jarota ieu ge sarua doa ke kudu kumaha saha nu mingtina. Jadi di dunia luar yakni di dunia gaib sarua ngadoa supaya ulah aya nanaon ditahanan tuh. Ilah Yahudi pabrencai, Nasrani pabrencai. Anjeun Muhammad lasta minhum fi urusanana serahkeun ka Allah ku Allah bakal dijelaskeun satu persatu balasanana jaga di akhirat. Nah ieu mah titah tenang wa hadza mansukhun bi ayatis saif. Ayat ieu engke disalin ku ayat perang. Ieu mah encan aya instruksi perang Mekah keneh kan. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Wallahu alam bimuradi sahabat jelema nu datang jaga di akhirat mawa kahadean ulah kudu kahadean nu poara ieu mah keur carita pongkolna bae la ilaha illallah percaya ka pangeran bahwa pangeran teh Allah teh pangeran wajib disembahi Allah.
percaya bahwa kanjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah, falahu asru amsalha, maka manehanana bakal dibere 10 tikleun. Wa man jaa bisayati, jeung saja lemah anu datang ke di akhirat bisayati kalawan mawa amal goreng, fala yujza, maka henteu dibales moal dibales ila misal kecuali samisilna. Iyalah keadilan Gusti Allah. Goreng mah hiji bales hiji, tapi bagus mah hiji bales 10. Lain lalagaan. Numantak ketika Allah nenden mizan wa nada'ul mawazinal qist, Allah nenden timbangan, sabelah timbangan ieu gedena 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Sabelah kafah ieu cecepeh nu kencana 7 lapis bumi 7 lapis langit. Bodeh. Nu dek ditimbangna sagede si Juned. Leutik. Udah teh gede-gede teh Gusti. Dek nembongkeun kahebatan Gusti Allah. Begitu malaikat hudang ningali teu nyahoan malaikat ge. Malaikat ge teu nyahoan. Cek malaikat mah ai naon? Hazal misal. Ieu timbangan Gusti, mohon ieu bode amat Gusti. Sakira-kira bumi langit dunia dipuaskeun kana sabelah eta masih kene logor kene. Dunia langit bumi dihijikeun ku abeh planet-planet nu aya. Samsun saro milihu patsahali kabeh. Panon poe planet panon poe. Saro mustari suhal kabeh komat kabeh dipuakeun di nu sabelah kosong kene. Oh, cak malaikat Gusti. Anu jadi pertanyaan abdi mah kieu Gusti. Ieu nu minuhan amalna saha? Dek ditimbang sagede Juned. Ieu teh pan ieu pon sagieu legana nu dek minuhan amal saha jelemahna. Atuh paling kan saurang Kanjeng Nabi meureun, para nabi nu sejen. Atuh para wali ge can puguh jadi mah cenah ka ditu. Paling meureun sautek balah amal manusia mah. Sedangkeun umur kang umat Kanjeng Nabi mah pan galibna 63, aya nu liwat ge lah sama bonus doang. Anu kurang. Atuh pare teh babual keusian itu gede-gede teh timbangan. Cak Gusti Allah, hayang nyaho sia malaikat. Ieu urusan berat jeung teu beratna tergantung ridho aing. Lamun aing ridho ditamarin sagede korma we, ieu bisa berat ujianan. Aing ridho sagede korma bae ridho. Ujianana berat ieu. Oh kitu. Ku ridho aing. Mantap aya jelema ditimbang. Delagan ku sia malaikat. Salat. Oh. Puasa. Oh. Aya ge salat ngan nyana inget bae keur salat teh khusyuk. Kakarung lah. Kakreditan lah. Kapagawean lah. Ya galibda urang lah kos kieu. Salat ba salat. Kada tuh jadi siksa salat kos kitu ban. Begitu ditimbang nu bagus tadi karosong barang ditimbang goreng main ayak kredit ayak aduh nyedekeun si mbak ayak nggak bohong ayak geus nongteng saya kira itu bunga lain geus bunga lain do neraka jasa col aya malaikat mawa surat sagede kieu surat ti malaikat maksudnya ti Gusti Allah melalui malaikat ya cekal lah surat segede kitu da naonna cekal gegani cekal memang can mesti dilepas ke dia timbangan naon atuh dipakekan ieu gegerahan
lalu tiki waktu naon jeung teh. Oh, bacaan di asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Naonkeun ieu malaikat? Tendeunkeun ka dinya tah. Kadinya ka tendeunkeun geura. Aju, tendeun geura. Tendeun punyana. Wah, langsung ngejak. Wah. Nana geser hiji pa jadi kontitu. Ieu kabeh ieu. Ku ieu kurang sudah sagede kieu bitol bitol sagede kieu. Itu. Oh, cek cenah komo mun buat. Eleh kabeh. Nyana nanyakeun Gusti pan atuh ieu kabeh nu ieu eleh ku ieu naon ieu? Ieu syahadat. Dibaca ku maneh waktu salat mah pan teu khusyuk. Waktu keur nikah ge maneh geus lain hayang maca syahadat pan hari. Janu kadeuleu ge susu pan kusia. Apa pagawean bae naibnya hadatan segala. Jauh dipikir kudu disadatan jauh. Kita mana pikir nikah kudu maca syahadat. Mentek sok aya eta naib syahadat dulu. Waduh ini bahaya ini. Mana kitabna? Ai Islam geus kudu syahadat deui aya rek mah henteu ulah jeung masalahkeun. Ti mimiti takrib riad datang ka tuhfah. Maca syahadat qobleh nikah jauh. Jauh sok dimasalahkeun. Eta mah jijieun supaya keren. Ya ameh okos heuh nya kitu padahal bajerona mah hayang duit keneh. Tugas ka maca ja ku ahli nama. Oh, tatu. Ya aing tadi ngomong naon garapan. Oh iya. Cek Gusti Allah syahadat sianu dipake di salat dipake di segala rupa ceramah segala nanaon jalain maca syahadat sia gede nama amplop. Bener pod. Tapi siapa pernah tengah peting waktu maneh keur lempeng hate. Mantes mandi ngalawudu hajut tadarruk aing man maneh maca syahadat eueuh nyaho pantaman syahadat iwal ti aing hajut teh dibacakeun disungut nagengan di jero hate doang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul cek hate sia teh percaya pangeran teh Allah percaya Muhammad teh rasul namun teu iman ka Allah jeung teu iman ka aring cilaka nuhun aing teh iman sia sapeting eta pernah peting eta maca syahadat ditulis tak ku aing cak Gusti Allah tah syahadat nu lempeng jasa nu ikhlas jasa nah ku ari timbang jeung sagala rupa kagorengan sia beuratan keneh eta sebab timbanganna nyieun aing moal aya nu leuwih berat tibatan ngaran aing Gusti cak nyana atuh abdi kadunyakeun deui bae hayang maca hiji deui bae doang ge berat jas. Mantep. Cek aja peneng geus aing malah ngridit dek terus aing maca syahadat teh betul. Panjir belon pan kadinya na. Ieu syahadat mahal jasa asal dibacana ikhlas lillahi berat jas. Ikhlas dibantak lamun aya jelema kafir asal Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres eta pae sorga. Nah sebab berat jasa syahadat. Aku katakan kafir anu ti oro kafir jana mabok zina judi dan lain sebagainya kafir bapak nu saeuh deui panggede dosa kan kafir. Kemudian jana baca 2 kalimat syahadat haji pae salah atuh komo urang nu maca syahadat terus-terusan. Heuh aturan mah protes ka Allah. Teu bisa kudu teu ka surga mah. Atuh syahadat terus bae Gusti. Cak Gusti pan teu khusyuk lah. Ulah adalah husul lah Gusti. Abdi ku syahadat apa ya abdi moga pokona. Mantap ahli Allah mah ahli syahadat mah geus eueuh nu ka neraka sebenarnya. Adapun ka neraka sagedeung-sagedeung atuh teman-teman. Mantap syahadat pertahankan sing ade. Ieu syahadat mah masyaallah. Nah, nu mantap dibawa di salat ge sugan bae 10 tahun eueuh nusuk hiji maya. Tadi harapkeun syahadat hiji nu khusuk mantap penting baca. Mantap nanaon ge? Wiridan syahadat. Paling istimewa.
syahadat jin kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Dubantak ahli la ilaha illallah engke di akhiratna dipanggilkan ku Allah. Ulah ka surga. Orang-orang ka surga wajib jadi batur geus ka surga. Kana raka heula ku kucuprakan teangan nu kungsi bareng ngaji, zikir dan lain sebagai murid teangan heula. Geus gampang maneh mah geus disadiakeun di ditu. Eta la ilaha illallah bisa ku kucuprakan di neraka teu panas. Neangan geus sia ieu. Geus beungutan geus. Ambo gepeng kieu banget. Atuh lain gepeng-gepeng angkat ceknya. Apalagi sia ieu kunaon aya di dieu. Aduh geus ge ngobrolna di luhur atuh. Ya Allah ya Rabbi kapanggih terus ku ahli Allah engke dibere nu dibere syafaatul uzma kanjeng Nabi urang tidinya 70 sahabat 70 ahli Allah tina hiji 70 dibere 70 tina hiji 70 kabelah dituna ahli-ahli Allah nu berpredikat ulama nyawali mun wali doang nyalametkeun nyana doang. Ulama doang hampir kurang salamet tapi nya boga predikat solihin atau wali nya ulama. Iyalah nu baroga murid-murid loba ulah waka ka sorga teangan heula. Nah ieu di akhirat engke saha jelema nu datang bil hasanati ma la ilaha illallah falahu asyran salihah. Sajelema anu di akhirat mawa kagorengan moal dibales kecuali samisilna deui. Wah, la yuzlamun nyana teu dizalim. Teu dikurangan tina balesan-balesanana samet ge. Iyalah nembongkeun keadilan Gusti Allah Subhanahu. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah, dibere rahmat Allah, dibere ridho Allah sehingga orang selamat fi dunya wal akhirah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan 'alaina fanatabi' al-hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين.